tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh, nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu shibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan, ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar, bohewel tak nanyengkleh, tuluy dibawa ka imah hamuriring. Eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat, ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel, model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo. Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah
kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang kuhara Syekh Abdul Qadir ajelen nu ku urang erek dihawalan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingan nya mah resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat. Anak urang mah resepeunana main cimplong, resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV, resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat. Atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan. Masya Allah, paling leutik jin miing. Beda jeung Abdul Qadir mata. Geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa. Cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada. Sebab eta mah lain seorang nabi, seorang wali. Bangsa Muhammadiyah, Persis, bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu. Antak mun nyana ngajebian ka kula, dijebian deui ku aing atuh. Mun jebi deui, lamun dalil deui, mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana. Gitu ta eta. Bahasa Melayu jebi naon coba ayo. Pokona Sunda mah kaya bahasa. Kamu mau dibawa ke Rawakidang. Waduh. Iya masalah soal Jojo, soal bohewel. Nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu. Nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu. Eta tadi nyaritakeun soal pangjojonya kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih. Mun abdi ka leuweung leumpang teh capek, mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek. Nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake kacinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun. Emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur. Atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur. Coba urang naik ke Gunung Karang. Dua balik be ujian. Atuh pan Kangjeng Nabi mah nggal poe 3 poe sakali, ke saminggu sakali, terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek. Atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang. Coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu kageu nganggang teng 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 tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Bentak Tuan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Abdul Qadir nganggang lempang. Ih, jangan Tuan Abdul Qadir.
datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing moal ngaji deh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumaha cucukan teh bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur geus teu kudu direkam-rekam dina HP wah ku adi kita saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya wae gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu berek we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mah datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mah datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna
eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti. Oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah. Masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Der, itu jam sabaraha Qadir mana sih ayo? Tak tidak babacaan model kos gitu. Baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung, ditangtangan main bola ku urang lembur. Santri teu bisa, santri teu bisa. Der bae, emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya. Nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang. Nah iya mah der bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola ku jana disepak ngabledu pepes bola neangan bola anyar deui ngadadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan boleh terus ke main bola ieu mah aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba. Eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aju urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karangan ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya ti mimiti ditewak ti mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta tah Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh udah asupeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh segini di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek naon teh
asana ieu juri sakira ieu asa urang numpak yuk ada banyak pemimpin kos kitu atau tuh ngomong deh berat lah tuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngaharepan musuh geus leungit kuari koskara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suaru abay termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang tah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu beratna aya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadangkul doang cai nah sadangkul doang jeung empang nage lah tepati gede cekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turon miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang kitu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwi hatta alaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teh hukumna nu kitu pahadarun kasia-sia tamat teu aya kisos henteu ka Ki Umar diatkeun henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamah Ki Zaid
jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri eta mah Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya kisah berarti putus cinta pusing ya nanti. Emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah panggilan kedua untuk Haja Supinah dari Kedaung Barat. Haja Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Haja Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air rusok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot dibalangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Ilam yasunha lamun Zaid teu bisa ngojay na mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodoh nya umat. Pales pati kisos
Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborongkos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar insyaallah awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun urang lamun deuk ka Lampung mah ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu orang Bugis eta ngojay mah jagona jago jasa ya teh Ki Zaid teh ngojay teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojay atuh boro-boro ngojay mah boro-boro ngojay setruk mah leumpang dihara rese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojay tapi teu daek ngojay teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojay kisos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojayna lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojay teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdid berarti ieu termasuk kana sibhu amdid diat 100 onta Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojay nama ngan begitu ngojay berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi